Mitra-mitra pemirtup dongeng mangguru ngan gebeg hate ingga rewas asa ngimpi asa lain. Nah bener kitu eta teh Ruswana anu dipika cinta ku dirina selila ieu. Puguh ari ingga mah bisa nempo teges jeung wawuh ka Ruswana, tapi sabalikna Ruswana mah teu nyaho. Lamun wanoja anu dijemput teh kabogohna sorangan hayang ngajarit jeung ngagabrug. Ruswana harita keneh hayang ngedalkeun kaberat hatena kanu jadi bebene hate. Tapi ingga inget kana tugas jeung urusan manehna anu geus teu bisa nunggu waktu deui, jeung pisah kumahaeun rajetna hatena Ruswana lamun nyaho dirina anu geus ancurug kana dunia prostitusi ngalakonan jadi kembang peuting. Mbak Indria, silakan masuk Mbak, cek Ruswana bari mukakeun panto mobilna. Nitah asup ka ingga anu geus ganti ngaran jadi Indri. Asa hayang ngajarit nampo lalaki anu jadi kembang hatena aya ngajanteng di hareupeunana. Bener geuning eta teh Ruswana anu geus boga gawe jadi supir pribadi. Ruswana katempo gagah jeung kasep make pakaian setelan saparina. Ruswana anu ngajemput dirina tapi lain ke Ruswana, tapi keredunungan Ruswana anu geus pesen dirina ingga. Iya mas, iya, cek ingga gugup bari asup tuluy diuk dina jok tukang anu pantona geus dibukakeun ku Ruswana. Jebrud panto mobil dibukakeun ku Ruswana, tuluy manehna muka panto hareup mobil rek nyupiran. Sajeroning kitu manehna asa reuas, asa apal kana sora awewe anu nembalan bieu. Asa teu birek deui, tapi sora sahanya. Otakna Ruswana muter neangan jawaban. Oh ingga, nya asa mirip sora ingga, tapi lain. Piraku ingga dangdanana samodel kitu, meni make pakaian ketat jeung seksi. Teu mungkin teu mungkin. Ingga anu dipika cintaku aing mah wanoja soleh jeung pinter. Moal mungkin daek make pakaian anu sakitu ngumbar auratna. Hate Ruswana galecok sorangan, nebak-nebak ka wanoja anu dibawana. Kitu oge teu beda jauh jeung kaayaan hatena ingga anu hayang budal ceurikna anu geus nyalak eungap ditahan dina jero dadana. Ya Allah, abdi kedah kumaha pilampaheun ayeuna, batina ingga ngalengis. Mitra-mitra pemirtup dongeng mangguru, geus kitu mah deus mobil anu disupiran ku Ruswana ngajugjug ka hotel tempat dunungan Ruswana anu geus nungguan. Mitra-mitra pemirtup dongeng mangguru, sajaroning di perjalanan Ruswana hayang nanya ka eta wanoja anu dibawana. Sakadar ngobrol basa-basi, manehna ngareretan tina spion luhureun sirahna, nempoan ka tukang, nempo wanoja anu dibawana anu katempo kacapanona wungkul. Astagfirullahaladzim. Ruswana mindahkeun deui tetempoan ka hareup ka jalan. Kulantaran reuas kareret pisan meni ngabolek lak.
pingpingna Ingga anu make rok mini. Ah piraku pilihan bisnis dudungan aing papakeanana kawas kitu. Moal kitu ieu teh awewe panggilan. Kitu ceuk Ruswana dina jero hatena. Meni asa manglebarkeun lamun nya teh wanoja anu sakitu geulis jeung seksina ngajual kahormatan melaan dunya anu sawatara. Jero terus Wana turun tina mobil, satepina di parkiran basement hotel, tuluy mukakeun panto tukang tempat Ingga diuk. Koleseb Ingga keluar tina mobil, meni eungap rarasaan teh hayang sapok-pokeun nyarita ka Ruswana yen ieu teh Ingga anu mika cintana, tapi ruang hate anu lian nyaram sangkan tebetus omongan ka Ruswana. Ikut saya mbak, cek Ruswana ngomong ka Ingga. Nitah nuturkeun Ruswana lempang ka jero lift nuju ka kamar hotel dunungan anu aya di lantai 5. Terima kasih, cek Ingga nembalan bari ngageter sorana nahan kasedih anu minuhan dadana. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mang Guru ngandeg. Ruswana rewas kadua kalina sabab beuki yakin sora wanoja anu nembalan sarua pisan jeung sora Ingga, tapi dua kali oge hatena nampik lamun eta mah lain Ingga tapi Indri. Ingga teu wani neuteup Ruswana anu nangtung di gigireunana, meni asa nyorocod tuurna leuleus bakat kurewas pacampur sieun. Urudung anu ngahaja dipake nutupan beungeutna geus baseuh dipake nyusutan cimata anu ngabaseuhan pipina. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mang Guru, tring soralip dibarengan ku muka pantona nandakeun geus nepi ka tujuan ka lantai 5 kamar hotel tempat dununganan Ruswana. Tuluy duanana leumpang kaluar ti lift nuju ka kamar hotel anu teu jauh tina panto lift. Ruswana ngarandeg di hareupeun panto kamar hotel, tuluy ngetorokan pantona sababaraha kali. Teu lila antarana ujug-ujug bray pantona dibuka ku dunungan Ruswana. Ruswana semu dongko ngahormat ka dununganana. Tos nyondong Pak Indrina, cek Ruswana ngacungkeun jempolna ka tukang nunjuk ka Ingga bari dodongkoan ka dununganana. Oh, ayo silakan masuk, cek dunungan Ruswana nitah asup ka Ingga. Ingga teu nembalan ngan saukur ngaleos asup ninggalkeun Ruswana di luar. Canggeus ditutupan deui pantona ku dunungan Ruswana. Ngan gebeg hatena rewas jeung peurih geuning lalaki anu meuli dirina. Lalaki geus kolot umuran 50-an, pangawakanana jangkung gede tapi rapih dangdananana, nandakeun kawas jalema anu cukup ku harta. Ya Allah, piraku kasucian abdi bakal dibikeun ka lalaki anu kieu, anu geus teu nyaho diri, teragap kana umur, jeung geus sakuduna deukeut jeung tobat. Ruswana, ya abdi Ingga, tulungan abdi piraku teu ngaraoskeun ayana abdi. Cok Ingga cerik batina, bari nukangan lalaki anu bakal meuli harga dirina.